Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus memberikan stand up komedi, memberikan hiburan-hiburan untuk masyarakat di seluruh Indonesia ya. Dengan logat Sunda ya. Judulnya Bingung Teboga WC, Bingung Teboga Beas. Gening Ki Kampak bisa nyaho. Nah, Ki Kampak kan jelemana sok ulin, sok touring ke mana wae. Jadi apa keluhan-keluhan masyarakat di masyarakat anu sok mentak bingung ya masyarakat naon gitu nya. Sok ngobrol duaan gitu jeung aki-aki jeung nini-nini. Aya nu nepikeun ka aki-aki bingung. Jang cenah Abah mah bingung cenah. Kunaon bah? Abah mah teu boga beas dengan aya saleter deui duka ka hareupna mah cenah nyambung hirup kudu kumaha tah cenah. Teu boga beas. Aduh cing teh kumaha atuh bah? Lamun aya we duit beureun ku Ki Kampak dibere saeutik ge ai eueuh mah nya wayahna teu bisa nulungan Ki Kampak ge nya. Gitu. Paling manehna teh ka anakna gitulah, aya anakna nu sok mere kadang dulurna gitu nya. Tah, jadi keluhan-keluhan masyarakat teh macam-macam. Aya nu terlalu ngagantungkeun teuing ka pamarentah. Ngadaguan bantuan cenah meni kot lila cenah ieu teh bantuan teh. Ampun, bantuan di dadaguan. Ai bantuan mah sabenerna eta mah ngaringankeun hungkul. Tapi lamun jelema anu teu usaha mah nu bener-bener nyaan eta teh. Bantuan teh ni kot didagoan. Bantuan nu 800 teh, bantuan beas teh, menikot didago-dago tah. Aya nini-nini jeung aki-aki nu sok ngobrol jeung Ki Kampak, da sok liar Ki Kampak mah ka Subang Purwakarta ka mana ge nepi nya. Terus aya nu bingung teu boga WC. Nu bingung teu boga WC ieu nu bingung mah ieu. Modal nek numpang wae ka batur ngerakeun, ka dulur wae ngetokan wae panto ngerakeun cenah Jang. Ayeuna ka walungan da jauh laleueur parwek cenah, ka kebon batur diomongeun bisi katincak cenah. Ya untuk sementara mah cing teh ka walungan ngan nyieun tambang. Di dinya cekelan weh. Bisi kabedoa ku cai mah gitu. Heueuh Jang ieu ge osok ka dinya cenah. Sok bari nyekelan tambang cenah. Mending we cing teh lamun nyekelan tambang mah lamun tambangna manteng berarti aya kene Abah dicekel ku si Nini. Lamun geus tambangna leuleus berarti Abah kabawa palid gitu. Tah di dieu solusi-solusi teh anu sok kadenge ku Ki Kampak teh di masyarakat teh aya nu bingung teu boga WC, bingung teu boga beas, macem-macem. Aya nu bingung nepikeun ka kieu nya. Duh cenah umur panjang cenah ieu teh. Imah naik runtuh aya anu kitu nya. Mungkin eta mah bagian-bagianna bagian pamarentah anu kitu mah nya. Emang ge lamun di Saudi mah heueuh digaji si pengangguran naon teh kanu 3 juta leuwih. Mentak sejahtera di Indonesia ge mudah-mudahan kahareupna mah aya perbaikan-perbaikan nepikeun ka pengangguran anu kumaha teh bisa nepikeun ka digaji kos di Saudi Arabia nya. Cuman lamun nepikeun ka digaji ku pamarentah ulah nepikeun ka jadi males-malesan, ngagantungkeun ka pamarentah. Tetep urang kudu ikhtiar, kudu usaha sebagai manusia mah nya gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.